Waas kieu nya minggu pagi ngadaweung dina saung sabari menghirup udara segar. Deh, Nya atuh. Nikmat mana yang kau dus Indomie kan? dusta kan sia teh tong sok ngarobah dalil. Tapi abi masuk kesel mah ngai poe minggu teh. Nah, kunaon? Hayang hudang berang angger we isuk-isuk. Pasti hudangna teh gara-gara mulasnya. Nya jeung anehna teh lamun geus beres modal disarekeun deui teh ngadon teu bisa. Maneh mah leuheung beres modal teu bisa sare deui. Uing mah beres modal kadon kajongjonan di WC. Naha, Sok betah ngobrol jeung si Siuk. teu waras. Tapi jerak riset mengatakan modal di pagi hari itu sangatlah baik buat kesehatan. Wah, bener lah soal perpodolan mah. Pengetahuanna luas Nya atuh naon oge loba maca jadi segala apal. Tah, lamun modal teuas kumaha solusina meh babari keluar? Cukup ku daun jambu jeung peso. Di kumaha tah? Pucuk daun jambuna dituang langsung da teu pait henteu. Ngeunah, amis-amis kesed lah. Ai pesona jang naon? Jangan beset beteung lamun modalna teu as keneh. Atuh mah nya jadi modal jalur sesar. Pokona mah lamun modal teu as ulah dipaksakeun tuluy ngaheujeun. Bahaya euy. Oh gitu. Ai tipe jelema sehat kumaha tah mang modalna? Tipe jelema sehat, modalna lancar. Omehna sok make sabun, malahan mah dituluykeun nepi ka mandi. Lamun tipe jelema males? Tipe jelema males mah modalna isuk-isuk ombehna sore. Lamun tipe jelema galau atau hese move on? Tipe jelema kitu mah biasana mun geus modal pas di banjur teh hese palid. Nagen we tayina teh di banjur ku 20 mr oge. Ma, reka mana meni rusuh? Cicing tong loba tatanya geus pembukaan opat ya. Tah ai si mah tipe naon mang? Tipe pergeg teu kuat nahan kahayang eta mah.